Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah? Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim. Di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa 'amilus sholihati, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman. Kajeun diseret geus urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah sia pae naik. Iman bae ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Kan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal saleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, sholat, puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun seran sabulan doang, Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh, kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar, kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate manteu. Agungan kena cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok.
pamajikan ciluhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti nak ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji, dikan salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener, surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat enggeus salat zuhur sabarakat 3. Iya budak kudu servis ya. Tilu. Ke asar. Saya geus salat geus. Salat naon asar sabarakat 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae ayana rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum beres. Ya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trail bo budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus sepenting mah asa salat bae. Mun aya anak urang ge bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Nah, sepenting salat bae dek khusus dek henteu ayo salat teh pokona mah. Ya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji lan nukallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapak bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya syaratna asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagengcelang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa wus enteng geus hese Masya Allah karim pokoknya nama iman ke Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean. Bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ke Allah, bongan nyana teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ke pangeran Allah, pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad, nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'allil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari ustad gitu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusus modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese aing dikhusus jasa salat sholli fardhu Allahu Akbar terus bisa teman-teman Allah Maha Agung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika
cincin berem bagus. Edan cincin di jero hate cincin. Aya cincinan. Digulak-gilak ku setan. Eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Oh, gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan. Ganti-ganti yeuna ye, naonna karangana batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalahin sholat, produksi cincin. Geus inget-inget, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Kos gitu sholat orang. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira subhanallah. Setan datang khusus nih cak setan. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang. Geser saya tik eta. Geser saya tik hargana duh. Sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah dibere. Nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100. Lah jadikeun bae lah. Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan sholat. Waduh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi. Ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah, nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema mah di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, hate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa. Mang aing mah kos kitu deuk wadet, penting lain mah salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaong mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Ge ieu kabehan ge lamun tita khusu. Atuh. Acak-acakan salat. Saya mah bisa husuk tetep baik. Saya bae tah husuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna
kahuruan saya marufil kurgi ke salat di masjid kemudian kahuruannya naman telumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh masya Allah jalan teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuluy tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalembek teh bisa ieu kudu kejotosan-jotosan udah kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jaman kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu an. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh baik Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kebangi ku sahabatna saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk ka henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan lu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah kena watek kapan urang mah mata
indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masya Allah. Barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nonghol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana lu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jangan cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan itu dideuleuh batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik di bawah nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageukeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah tibaheul kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nama la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan
pokoknya aing protes baik Allah menteu soal menteu ke surga. Emang benar? Apa aing ngaji di Cilongok? Lah nu qalipun nafsan illa wusa. Dek dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu. Hebat jasa teh budak. Ku embung-embungna husu burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wabeh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus make sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot aku tane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu ngarang boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak cenah tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadarnya nak ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak cenah teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan cenah ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah di kecrokan punya malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan sah mantap urang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngeunsur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ieu kelek-kelek atuh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar
barang datang ke sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teh sakedeung ya kena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga nya sia langsung pengen teu cek dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal cek nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cekna kasarorga kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul di kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngulek-ngulek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira
bangunan kos itu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepet cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk mah kuari mah kos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang gua mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wabeh ka surga ka Bondoreot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana nang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ka budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu panjana sakola pan bebejana maka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tak bener
ih anak abdi ya malaikat ya anak tuh pokoknya mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gacok bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon tak maling sepatu bae roh agak satu nyari mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu oke jawab lah mana pananya di itu ayah saya di ayah di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah geus dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyo